juga si Kokom. Kokom di mana? Nuju naraon, geus paranen geuningan. Nyumpang heula atuh. Ece, kumaha damang? Damang. Geus panen ya. Cager. Alhamdulillah, kumaha sawalerna. Alhamdulillah. Iya tak emas nih barak-bak. Ini damang. Hei, keur naon ayun-ayunan wae atuh itu budak teh budak saha? Budak saha ieu? Budak saha? Baca ayo di kantun heula ka barumi ke amangnya. Insyaallah. Urang ngararopi di ditu. Ya insyaallah. Kamarana mah ni sararepi kieu tumben jelema teh ada reuweungnya. Biasana sok rame. Kamarana mah ni sararepi ieu teh jara rempli. Assalamualaikum. 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 Kamarana teh dikunci panto tapi nahar we jelema. Itu teh juga si Kokom. Ari emak kamana wae nyilila digedor-gedor tita tadi nih hararese. Iya tuh emak teh pan di dapur wayah kieu mah. Bener ieu teh maneh teh Kokom. Nya atuh ari geus sahar ya emak itu budak emak. Da baheula malin kieu atuh da burik hideung ayeuna jadi kuluwing. Emak teh meuni sono pisan. Hayu atuh ka jero heula yuk. Ari barang jol kudu sasalaman heula jeung kolot teh pamali eta teh. Meni kudu sasalaman emangna lebaran mah sok atuh. Ari si Kokom anger kalakuan teh roba-roba. Kok di sini mah gerah ya, gak kayak di kota. Panas banget di sini mah. Kalau di kota mah kan ada AC gitu. Di sini apa? Kayak bakalan pakai hihit ntar malam ini mah. Kom kumaha cager mah teh ni sono ka Kokom teh. Ini lila nyaba teh Kom mah teh hariwang ku Kokom teh. Nah tuh mama nih juga kabudak keletik wae ka Kokom teh. Lainnya ada kolot mah kalau jadi anak teh melang. Si aya naon, der bisi aya nu nyulik. Ari Kokom teh gawe naon di ditu teh. Nah digawe atawa henteu. Naon ari emak jeung kudu nanya kitu sagala gawean teh meuni kepo kolot-kolot. Ari kepo bahasa naon teh mama teh apal. Nya abongnya kolot baheula teu apal bahasa kepo-kepo acan. Mari ya mau kipas angin meuni gerah kieu mana teu kabeli kipas angin cik atuh hihid-hihid mah. Meuni gaya hayang make kipas angin sagala. Biasana ge hihid di kampung mah. Bae atuh mah hihid ge aya kitu hihid sok burukeun ka dieukeun meuni neng teh meuni gerah mah hareudang. Ari Kokom ni sok ka inung teh. Atuh malin kita tadi atuh mah nyaho keur diri mah panas beda jeung di kota mah AC kota kagak gelebugan di luhur di handap teh AC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek naon wa? Rek ngaguar nu balik ti kota. Tadi bener si Kokom. Nya, tadi teh si Kokom datang di kota. Ini kalinglat aya nama pangling di kota mah. Eta lain nama di glowing. Kemana ayeuna? Aya di kamar. Kokom. Ya aya si Uwa ye. Naon atuh mah ieu mending ngaganggu pisan, digandeng digerewekan wae. Iya aya si Uwa ye hayang panggih. Rek naon sih pan tadi teh geus papanggi pas balik rek naon sih? Lain eta si Uwa sono hayang panggih meureun. Mapi, nih mah tam ditu cai-cai acan ieu teh. Ada si Kokom batan balik ke kota meureun ceum eta emas. Gawe naon tadi si
kota ngublak gitu atau teh pegangan anak. Cager. Alhamdulillah cager. Ieu naon ieu leungeun apa parut meuni kasar? Leungeun da wa maripuh. Ari si Uwa leungeun teh ya Allah meuni jiga parut kieu gegeregelan uyuhannya pengan si Uwa sesalaman teu sieun raraheut. Wa teh kieu. Naon Uwa? Kabeneran teu aya kokom balik susuganan we atuh. Susugana naon Uwa? Ari Uwa meuni hari weus-weus kitu. Atuh wa teh susuganan we atuh. Ngaranan balik teh kota mah meureun. Wa teh minta tulung susuganan. Emang aya naon sih Uwa? Sok we atuh langsung ngomong teu kudu banyak basa-basi aja kokom mah. Wa teh rek nyi, tapi wa teh asa bareurat teh ngomong teh. Sok we langsung ngomong atuh Uwa teh kudu bula basa-basi meuni lila. Tapi ulah ngomong ka kolot maneh. Wah menilai lieur sih rek naon si jeung hararedang kitu sok-sok we atuh ngomong langsung. Wah teh rek. Wah cai-cai wah. Teh teh nu teu ti kota teh nyanakna naon? Wah cai-cai ye. Kumaha ngomong ieu teh aya indungna mah teh pararugu ieu teh. Dikatu mah ieu teh udah hareun-hareun acan. Asa aya kulup sampe tadi teh asa ngulu berang teang heula sugantos asaknya wanya. Kam wa mah mau pengebeu indung maneh rek nyem duit we. Sugan atuh maneh balik ti kota. Tulungan ya tuh mah dia mah teh beas-beas acan budak lieu yang jajan apa sarangan salaki Uwa pagawean nguseup di walungan. Ieu mah dulur geus teu aneh pasti we lamun ningali anu tos di kota teh pasti we tujuanna teh moal salah nginjem duit teu aneh. Emang Uwa teh butuh duit sabaraha sih keur naon Uwa duit? Mah teh muluk-muluk kira 5 juta Uwa mah. Wah teu salah eta duit keur naon? Nah wah teu kirang seueur eta teu kira-kira nginjem teh sakalianna 20 juta. Tulungan tuh ieu mah. Ke Uwa mah terus bodaran jagong digantian. Wah dari duit 5 juta ti mana tuh? Ieu mah geus daripada Uwa beberat bayar hutang masa ieu mah mere we ya di ayanya. Nah menikah cida. Geus atuh nuhun bae sakieu oge menikah cida pisan balik ti kota teh kabina-bina. Ih kamana si Uwa teh? Ieu kudu sampet eta asak. Ih mak apal teh si Uwa teh ka dieu teh ningalumankeun naon pikeun nyuruh pinjem duit geuning ka dieu teh lain rek saanyang-anyangna. Heueuh mah nikalumannya ari urang lembur mah anggur kitu ningali anu balik ti kota teh punyam injeun paribasa usut jagong. Tuluy kumaha dibereng teh Kokom? Ih ari emak duit di mana teu eun-eunan nginjem duit 5 juta bere we 5.000 bari jeung init ngelutruk. Ih kacida si Uwa na duit keur naon injem wae. Mah kok mah meuni sono hayang ka sawah dari kota mah meuni eueuh sawah. Nya hayu atuh urang ka sawah hari hayang ningal mah. Yuk. Mak ih meuni karir rumpil jalan teh mak anu tawur pokok mah. Ada ngagajeleng mah. Meuni ih komo di kota lila mah. Kawasna. Alah mah meuni indah kieu itu pemandangan ya Allah. Di kota mah da meuni geus eueuh sawah-sawah, eueuh gunung-gunung, eueuh kebon-kebon. Moal aya atuh. Mah ari teh sawah nu saha ieu nu saha nu geus dibuatan itu nu saha? Anu batur atuh. Ih emang ke mah ku kokom ieu sawah kabeh rek dibeli merek ngajual ieu gelang 2 teh lumayan. Ngan suratna tinggalin di teh podineuneun. Mah ningali leungeun emak manaha mah menit digelang mah tingalikeun tu kokom mah direncem kieu na mah teu hayang digelang. Atuh ti mana Kokom lamun kitu dipangbelikeun ku Kokom teh. Ke atunya doakeun kokom kayaknya mudah-mudahan usahana sing lancarnya urang beuli ieu sawah kabeh marencem tina ieu na bikin kena siku ke mun make gamis teh sing satkeun mah tak kieu. Kumaha Kokom we mama.
Naon sih abangnya orang lembur beli marah longkeun terus balik di kota teh. Ih, kitu we marah longkeun jiga soang sing ada leugeg. Masa mah itu mah Biasa barudak. sugan teh itu petugas duaan. Oh itu mah duka si neng-neng. Oh neng. Ayo kom orang ka imah geus burit ya Ayo atuh mak.